medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, si Konceleng parantos nuhonan kana naon pangondangna Tuan Van der Len sareng Tuan Van den Bos ngalakukan surat anu dikirimkeun ku soldadu utusan ti company. Samalih mah si Konceleng tos aya di markas company. Urang lajengkeun serial si Konceleng Manjing Karengkeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia ngadenge caritaan si Konceleng anu saolah-olah mamatahan. Tuan Van der Len jeung Tuan Van den Bos pada baleureum beungeutna, sarua pada ambek kasinggung ku caritaan si Konceleng. Sikep jeung caritaanana anu bener-bener wani dina waktu harita. Tuan Van der Len anu harita nyarita, "Hopper Jumper, Konceleng, koi orang benar-benar besar mulut, ha? Berani koi orang berbicara seperti itu di depan aku. Dan itu mengandung arti koi orang sudah tidak berharap bisa kembali lagi pulang dengan selamat. Koi orang mesti tahu dan mengerti, Konceleng. Kita orang tidak akan kasih lagi ampun sama koi orang yang berani menghina company. Pertama." Si Konceleng kalah seuri leutik terus nyarita deui. "Tuan, saya bukan menghina, tapi saya mengatakan yang sebenarnya. Karena memang begitulah yang sebenarnya itu, Tuan. Jadi dalam hal ini Tuan jangan salah paham. Jelas saya ini mengatakan yang sebenarnya. Tinggal sekarang Tuan pikirkan, renungkan. Kemudian sama Tuan tanya diri sendiri, apakah benar yang saya katakan ini? Jangan membodohi diri sendiri, Tuan." Tuan Van den Bos langsung nangtung tina diukna, ngahegak bari nyarita ka si Konceleng. Percuma, koi orang memang harus dihukum mati, Konceleng. Dan besok hari koi akan rasakan akibat melawan company. Koi orang, si Rosman dan juga si Birawa akan dihukum mati, akan ditembak mati. Dan tidak ada lagi ampun bagi koi orang. Si Konceleng ngan ukur seuri leutik bari terus nyarita. Kalau memang Tuan berdua mau bertindak begitu, itu hak Tuan berdua. Saya datang ke sini atas permintaan Tuan berdua. Sekarang Tuan mau bertindak kepada saya, ya itu mah licik dong. Yang namanya licik sekalipun menang akan tetap dikejar dosa. Hati tidak akan tenang. Bukan begitu kan, Tuan? Tuan Van der Len muncareng kasih Konceleng bari terus nyarita deui. "Persetan, kue orang sekarang boleh tenang, Konceleng. Tetapi besok hari kue orang akan merasakan bagaimana rasanya timah panas menembus jantung. Dan kue orang akan rasakan juga betapa nikmatnya jiwa kue orang melayang meninggalkan raga. Terutama kue orang memang mesti mampus, Konceleng." Tuan Van den Bos mere isarah jeung parentah ka soldadu anu aya di dinya. "Cepat bawa Mbak Suka ke dalam penjara ini orang nama si Konceleng. Satukan saja itu dengan si Birawa dan si Rosman. Besok pagi kita bunuh, kita tembak mati ini orang. Semalam kue orang masih kita beri kesempatan untuk berpikir, Konceleng.
Berpikir yang matang. Sebelum timah panas menembus kue orang punya badan. Cepat, bawa dia. Si Konceleng akhirnya digiringkeun ku sababaraha urang soldadu dibawa ke tempat tahanan. Si Konceleng terus dihijikeun di jero penjara jeung birawa si Banteng Karoban katut si Nyoh Rosman. Ningali kadatangan si Konceleng, birawa si Banteng Karoban jeung si Nyoh Rosman puguh be kaget anu lain di kieu. Nah, sabab duanana oge teu nyangka upama bakal dipanggihkeun jeung si Konceleng di jero penjara. Kadenge birawa si Banteng Karoban anu nyarita. Wah, Kang Konceleng kunaon make datang ka dieu, Kang? Uing tadi ngenteng arti kunaon Kang Konceleng make daekeun ditawan ya? Kunaon, Kang? Pokoknya mang uing ngenteu ridho ngamun ngayeuna Kang Konceleng mundu ditawan. Uing ngenteu ridho, Kang. Pokoknya mah ngaslina Kang teu ridhoan. Si Konceleng nyerenge seuri bari terus ngawalon. Aduh, mokona lah. Mokona mah akang memang ngayang ditawan. Jadi ku ayana kitu teu mudu kagetan. Kuneon geus puguh ngayeuna akang aya di jero karangkeng. Masih kene nanyakeun kuneon. Geuning ada si Nyoh. Kumaha damang? Si Nyoh Rosman ungguk bari nyengir nahan ka nyeri. Ningali kayan si Nyoh Rosman, si Konceleng oge ngarti eta si Nyoh teh geus disiksa ku kompeni. Kang Konceleng, abdi kaget. Tenangkeun be si Nyoh. Ulah wakan nanyakeun kunaon akang ayeuna datang ka dieu. Nu penting urang ayeuna bisa tepung sanajan di jero karangkeng. Akang teu ngeunah sanajan salamet aya di luar, tapi dulur akang duaan di dieu ngaringkuk. Tumadak akang haja datang ka dieu nepikeun ka kieu teh alatan pokal kalicikan kompeni anu ngondang akang datang ka dieu lantaran mere surat ancaman. Lamun akang teu datang, tangtu si Nyoh oge birawa bakal dihukum ditembak mati. Tapi akhirna akang oge tetep dijebloskeun deui ka jero ieu karangkeng. Malah dina poe isukan, isuk-isuk urang tiluan bakal dihukum tembak mati gitu. Para soldadu anu ngajaga di deukeut eta penjara kawilang kaget oge ngadenge caritaan si Konceleng anu sakitu tenangna. Ngaran rek dihukum tembak teh siga anu hukuman anu eueuh patalina jeung jiwa we si Konceleng mah. Birawa si Banteng Karoban tetep seukeut ka si Konceleng, teutepan anu ngandung perasaan barontak. Manehna teu mikeun upama si Konceleng kudu ngarandapan nasib anu sarua jeung maranehna. Wah, Kang Konceleng uing ngapanan geus ngomong, Kang. Kompeni teh licik. Urang geus nyaho, Kang. Pokona mah anu ngaran kompeni mah musti licik, Kang. Ngan matak mudu barontak ieu mah, Kang. Pokona mah Kang Konceleng ulah milu dihukum, Kang. Pokona mah nguingeun teu ridho, Kang. Si Konceleng nyerengeh seuri leutik. Manehna teu wani nyarita anu sajelasna ngeunaan rancang pangna ayeuna daek dijebloskeun ka jero penjara. Sabab didinya loba ceuli soldadu pihak kompeni tangtuna oge anu ngadarengekeun kana omonganana. Birawa geus teu kudu dipikiran ngeunaan kayaan diri akang. Terus terang akang sorangan geus apal kana kalicikan kompeni. Samalah mah memeh akang indit datang ka ieu markas, akang geus boga sawangan kana kajadian nu bakal karandapan. Nyata saperti kaayaan dina waktu ayeuna. Ngan akang leuwih suka aya di dieu babarengan tibatan aya di luar. Jadi ngamun kitu mah Kang Konceleng henteu sieun ku pae. Mokona mah uing oge jadi manasaran, Kang. Kumaha ngarasa pae teh, Kang? Nya duka teuing atuh. Da akang oge acan pernah ngaranapan paeh mah. Kudu nama rek nanyakeun kumaha karasana paeh mah. Nanyakeunana kudu kanu geus ngalaman paeh. Eta oge lamun jalma paehna bisa diajakan ngobrol atawa hirup deui birawa. Lah ya wae iteun teh. Oh,
Ya bener ngoge nu paeh man teu bisa ngirup deui ngejengan teu bisa dingajakan ngobrol. Napina Kang Konsling amun kitu mah ngan teu sieun. Kang Konsling ngan teu sieun paehan. Katinggalin aku nguing kalaka nenang gitu Kang geuningan. Birawa, urang hirup di ieu pawenangan teh moal nepikeun ka 100 tahun. Sakabeh jalma bakal paeh. Nu ngabedakeunana teh ngan ukur waktu, tempat jeung kaayaan. Jalma paeh rupa-rupa. Jadi sanajan henteu ajal dihukum tembak, tetep urang teh dina waktu nama bakal ajal. Bener doh. Rumatak urang teu kudu sieun. Sabab hirup lain menang kahayang, paeh teu beunang dipika embung. Nah urang amprah heula kitu waktu hayang gelar kaya dunya. Apa henteu? Sidik lain menang kahayang. Nya kitu deui dina waktuna urang engke mulang ka kersana. Ulah nolak sabab dadatangna oge lain kahayang. Nya. Tapi ngurang paeh teh lantaran kalicikan kompani Kang. Wah, Kang Konsling mah nenang bae euy. Padahal ngurang tiluan ngisukan bakal bae Kang. Nya ari keur akang mah teu rek tenang kumaha. Da paeh mah bakal kaalaman ku sadarea, sakur nu hirup kudu paeh. Mana ayeuna akang asup deui ka jero karangkeng oge meureunan lantaran memang akang kudu paeh. Sinyoh, kumaha ieu ari Sinyoh yo? Si Konsling ngareret ka Sinyoh Rosman. Sinyoh Rosman kadenge nembalan launan. Anu disautkeun dan dikatakan Kang Konsling telepat memang leres pisan Kang. Sinyoh man geus disiksa Kang. Uing amun bisa mah mending kene ngamuk heula Kang. Pokona mah teu ngeunah ngari paehan mudungan teu ngalawan mah. Pokona mah mudu ngalawan heula Kang. Urang ngacak-ngacak nyembar gas Kang. Ayo Kang, urang ngamukan Kang. Ari ceuk akang mah mending pasrah be ayeuna mah Birawa. Sabab sanajan ngalawan oge urang tetep bakal paeh. Keun be da ari dihukum tembak mah ngan sakedeung beureunan nyerina oge. Sabab timah panas anu kaluar tina bedil atawa pistol leuwih ampuh batan pakarang seukeut naon bae. Kumatak ayeuna mah mending keneh leureuh sare sing tibra. Sugan be atuh ngimpi anu endah. Komo ngimpi panggih jeung widadari mah. Jadi isu kan dina waktuna ditembak mati teh moal nyeri hate teuing. Wah, Kang Konsling mah kalakang ngeureui euy. Padahal apan ngurang teh ngisukan paeh. Terus meureunan moal bisa manggih deui ngurang teh Kang. Moal bisa dahar nganu ngeunah-ngeunah deui meureunan Kang. Pokona mah mesti teu ngeunah paeh teh Kang, pastina ge kitu. Ya sigana mah teu ngeunah Birawa. Sabab lamun nya oge paeh teh ngeunah meureunan geus loba jalma anu maehan maneh. Komo hirup di dunya susah mah. Sedengkeun sakalian gering oge apan diubaran da hayang keneh hirup geuningan. Geus Birawa. Leureukkeun we ayeuna mah ceuk akang oge tenangkeun hate jeung pikiran. Paeh mah bakal jadi bagian sakurnu hirup bakal tah mah. Geus ayeuna mah mending keneh leureuhkeun. Mangganing uing mah ngacan ngarasaan giwin Kang. Cenah mah ngecek batur giwin ngejeng ambewe teh ngeunah Kang. Kang Konsling anu gungsi kiwin. Bener eta ngari ngawin teh ngeunah Kang. Banyak kiwin ngejeng ambewe. Pokona mah uing hayang ngasaan ngelakiwin Kang. Duh. Ari nanyakeun ngeunah jeung henteu mah teu bisa diomongkeun ku akang dina kayaan saperti kieu Birawa. Sabab ngeunah jeung henteu mah rasa anu bakal jadi saksina, rasa anu ngarasakeunana. Mudu nama uing teh kiwin heula Kang. Ngan teu ngarasaan
Jeung moal manasaran ngamun mudu maeng oge. Ngamun geus kiwin ngejeng ambewe mah. Ngari kiwin teh mudu jeung ambewe ya. Aya ari lalaki mah ho jeung awewe. Awewe jeung lalaki. Sabab ari lalaki jeung lalaki mah lain kawin, tapi disebutna teh edang eding. Awewe jeung awewe lain kawin deui. Disebutna ecang-ecang. Oh jeung teu bisa kawin ari lalaki jeung lalaki mah. Itu deui awewe jeung awewe teu bisa. Komo jeung sato mah. Pokona mah kabeh makhluk ciptaan Gusti geus papasangan. Lamun mungpang kana kodratna apa kata dunia. Nyawayahna be Birawa moal ngarasakeun heula kawin meureunnan. Birawa ngareret ka si Nyoh Rotman terus tumanya. Ngomong atuh si Nyoman, ngurang acan ngarasaan kiwin ngejeng ambewe. Tapi nangisuk mudu nerus bae. Ngari si Nyoman ngumaha. Si Nyoh Rotman mun seugeun teu keur ngarasakeun ka nyeri balukar tina disiksa mah hayang seuri ningali sikap jeung caritaan Birawa si Banteng Karoban anu teu beda ti budak leutik. Nyoh Rotman harita nembalan ngomongna lalaunan. Lebih baik kita pasrah saderek Birawa. Sarwana euy ngejeng Kang Konsleng mudu pasrahan. Kah ni sarwana napina ngari paeh ngejeng Kang Konsleng mah uing oge ngenang lah. Mokona mah ayeuna mah mending kene golernya Kang Konsleng. Nya cuk akang oge mending kene golerkeun be ayeuna mah sarekeun sing tibra. Akang oge rek ngagoler sakedeung deui oge peuting apanan. Geus kitu mah tinggal loler di jero panjara. Birawa si Banteng Karoban geus teu loba deui ngomong ayeuna mah. Malah jadi tenang hatena. Sabab sanajan nya dina poe isukan bakal nyinghareupan ajal dihukum tembaku company, tapi Birawa si Banteng Karoban teu ngarasa sieun atawa rempan. Jadi regreg hatena sabab babarengan jeung si Konsleng. Wargi Dahlia caturkeun di lembur Mekarjati, Prawira jeung Laraswati keur badami ngeunaan tindakan anu bakal dilakukeun dina wanci peuting. Sedengkeun kaayaan memang geus reup-reupan burit. Para anggota barisan anu digabungkeun antara anak buahna Laraswati jeung anak buahna si Konsleng harita geus pada sayaga diri di balai pasewakan. Amuna Wangsih jeung Arumsari katingali tepati hegar paromana. Lantaran ngarti dina datangna wanci peuting, Prawira bakal miang bareng jeung Laraswati mingpin barisan geus sanulungan ngabebaskeun si Konsleng, Birawa sarta si Nyoh Rotman dina harti nyerang ka markas company. Kadenge harita Prawira anu cumarita, kumaha nyi Mas? Nahan teu aya probihan luyu jeung rarancang urang yang tindakan nyerang ka markas company teh dina engke wengi atanapi kumaha? Laraswati neuteup antep ke Prawira, teu lila terus ngawalon. Abdi salempang ku kasalametan Kang Konsleng. Anu tangtuna oge dijadikeun tawanan ku pihak company. Pihak company oge tangtu moal ngalilakeun deui dina tindakanana. Kang Konsleng jeung Birawa katu Nyoh Rotman geus pasti bakal dihukum mati. Ku ayana kitu teu aya deui waktu. Engke wengi urang ngalakukeun tindakan luyu jeung rarancang urang teh. Nya atuh upama kitu mah aya bayana. Memang tindakan anu dilakukeun ku urang kedah sagancang-gancangna nyi Mas. Urang salempang upama dugikeun ka Kang Konsleng oge Birawa katu Nyoh Rotman ditibanan hukuman pati ku pihak company. Nu mawi kitu emutan abdi oge. Jadi jelas teu tiasa ditawar deui. Engke wengi urang ngalaksanakeun tindakan luyu sareng rarancang urang teh. Amuna Wangsih ngabagi paneteupna ka Prawira jeung Laraswati, teu lila terus nyarita. Ngan ari ceuk ambu mah upama sakirana ngabahayakeun ulah wani teuing, ulah hareup teuing. Kangaranan nyerang ka markas company tangtu sarua jeung datang ka kandang macan. Bahaya anu lain saeutik tangtuna oge. Kitu tah Nyi Mas Laraswati oge hidep Prawira anak ambu. Komo hidap sakedeung deui bakal jadi hiji bapa. Hidap bakal boga anak. Arumsari oge tangtu ari hate mah salempang seperti ambu.
lain kitu Nyai. Amuna wangsi ngareret ka Arumsari, anu direret ungeuk bari ngawalon. Laras, ambu abdi oge memang salempang. Nanging abdi oge sadar yen Kang Prawira ngemban pancen anu kalintang pentingna. Mangrupi pancen anu kedah dilaksanakeun kalayan orang oge memang miharep. Sangkan Kang Konseleng sareng anu sanesna tiasa salamet. Abdi ngan ukur tiasa ngiring ngadoa Kang Prawira. Prawira netep antep ka Arumsari, tetepan anu ngandung ngerasakanya. Memang kamaklum, tematak aneh upama anu jadi pamajikanna nepikeun ka aya perasaan salempang. Sasaatna anu bakal dilakukeun engke peuting teh nyerang ka markas kompeni anu kakuatanana henteu bisa dianggap enteng. Prawira teu lila terus nyarita deui, sikapna tetep tenang gambaran tina hate anu aya dina kapancegan. Nyai, Akang bisa ngarti kana kasalampangan hate Arum oge ambu. Akang oge tangtu be dina tindakan make itungan jeung tinimbangan anu asak. Saha jalma anu hayang cilaka ngan upama Akang oge nyimas Laraswati teu buru-buru ngalaksanakeun tindakan, Akang salempang bisi Kang Konceleng jeung anu liana henteu katulungan. Sanggeusna aya kapancegan kitu mah harita Laraswati jeung Prawira terus nepungan anggota barisan anu aya di balai pasewakan. Kadatangan Laraswati jeung Prawira dibagiakeun ku sikep jeung paroman anu ngagambarkeun kaayaan hate anu leber ku wawanen. Laraswati jeung Prawira diuk di sabudereunana diuk sarila anggota barisan anu engke peuting bakal babarengan nuju ka markas kompeni. Laraswati anu leuwih ti heula muka caritaan. Kadang wargi anu aya di dieu waktu pikeun ngalaksanakeun tindakan dina engke peuting geus teu bisa ditawar deui. Wayana kitu urang pada sayaga diri ingetkeun ulah ngalakukeun tindakan anu tanpa perintah. Hartina ulah mawa karep sorangan sabab tindakan anu bakal dilakukeun ku urang kudu make tinimbangan anu asak. Kumaha kaharti dulur-dulur? Kartos, nyakseni. Kartos. Kabeh nimbalan meh bareng. Geus kitu Laraswati terus ngareret ka Prawira. Anu direret surti layan ayeuna giliran Prawira anu cumarita. Ala wargi harepan urang taya deui. Nyata Kang Konceleng jeung si Nyoh Rosman katut birawa si Banteng Karoban bisa dibebaskeun tina tawanan. Anu saterusna markas kompeni anu ayeuna di kawasa Tuan Van der Len jeung Tuan Van Bos bisa diruntagkeun deui pangaruh jeung kakawasaanana. Sabab sapanjang masih keneh aya pangaruh jeung kakawasaan kompeni, maka kaayaan pilemburan moal oleh teu aman jeung teu tentrem. Naon anu bakal dilakukeun ku urang hasilna keur sarerea. Kumaha geus pada sayaga diri sakabeh anu aya di dieu. Siap. Hancurkan kekuatan kompeni. Laki Rabit tegang pate. Rawe rantas malang potong. Maju terus pantang mundur. Meh kabehanana pada ngaracungkeun leungeun katuhuna kaluhur bari dipeureupkeun. Nyarita tinggal lerok bari sumanget pinuh kawani. Prawira unggut-unggutan, telila terus kedah deui lisan. Bagja upama kitu kidulur, tapi sakumaha anu dilisankeun tadi ku Nyimas Laraswati. Satiap tindakan kudu tetep dumasar kana parentah pamingpin. Dina ieu hal nyata simkuring jeung Nyimas Laraswati. Ieu hal perlu dijadikan perhatian sabab ku cara kitu tindakan urang diharapkeun bakal mawa hasil anu nyugemakeun. Kitu hal penting anu kudu dikanyahoankeun ku kadang dulur anu aya di dieu. Kitu diantara babadamian dina waktu harita. Sakabeh anggota barisan eueuh nu nembongkeun sikap seber hate sigana teh. Kabehanana pada sayaga diri pikeun maju nyerang ka markas kompeni. Waktu terus lumaku marengan rumingkangna insan nu magelaran di pawenangan. Mangsa wanci peuting sumanding di markas kompeni, sebagian soldadu geus salare di tempatna masing-masing. Tuan Van der Len jeung Tuan Van der Bos oge geus pada sare di tempatna. Iwal tinu ngajaga anu harita katingali tacan salare teh da puguh ngalaksanakeun pancen kudu ngajaga. Di jero panjara si Konceleng jeung birawa katut si Nyoh Rosman keur guntreng ngalobrol. Antang tube ngobrolna lalaunan bisi kadengieun ku soldadu anu ngajaga. Kadenge harita si Konceleng anu cumarita. Tah, geus beuting kieu mah wayahna ulah sare ieu birawa, si Nyoh Rosman oge ulah sare ieu. Tahan be pitunuheun dina peuting ieu mah.
matak akang tadi ngajak ngagoler sare oge. Ayeuna datang peuting urang buncelik ulah sare. Birawa si banteng karoban kerung netep seukeut kasih konsleng teu lila terus nyarita. Gangguan jeleng malieur euy. Mogonya manguingan dengar di. Muduna ngapan ngari peuting mah nyare Kang. Ngeri peuting ulah nyare. Nguing jadi ngendengar lagi. Mogonya malieur Kang. Si konsleng seri leutik terus ngomong deui. Nya ari sakirana lieur mah ulah dipikiran. Ngan lamun peuting ieu sare, Birawa tangtu bakal tinggalun. Tinggalun neon gitu Kang. Uing bagi ngedengar di. Dengar di ngomongan Kang Konsleng siga tarucingan wae. Moga nama mudu dibejakeun Kang Konsleng. Dah aku neon beting ieu. Ngurangan teu meunang nyarean padahal nguing mah dundu. Mokona nguing acan ngarti maksud Kang Konsleng. Nya ari maksud akang mah sangkan ulah wareg ting sare. Hitung-hitung ngabungbang ngabersihkeun hate jeung pikiran. Sakuduna urang ayeuna ngabersihan hate sabab dina poe isukan urang teh bakal paetea dihukum tembak mati. Lamun nya urang sare, ra isukan bakal ditembak mati teh ku company. Wah, lain gitu mokona mah maksud Kang Konsleng anu sabenerna nguing oge ngarti. Lain gitu maksud Kang Konsleng deh. Nyoba si Nyoman, mana nyaon tuh nyaon sababna Kang Konsleng meting ieu nitang urang ulah sare. Coba ngomong si Nyoman. Si Nyoh Rosman sanajan bari masih keneh ngarasakeun kanyeri urut panyiksa teu burung harita seuri, terus nembalan launan. Waktosna wargi duh tos teu nyekapan deui wae kedah dipungkas deui ieu seriasi konsleng dinten ieu kedah diecageun deui ditunda deui wae jalaran kaugar ku waktos. Lamun insyaallah lah dinten enjing urang lajengkeun deui kumaha salajengna serial si konsleng anu dinten ieu ya wayahna kedah ditunda deui wae. Atuh sim kuring dinten ieu mah panginten kedah undur pamit. Hatur nuhun kana sadaya parahatosan hapunten samurai kelepatan wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perungah gugu goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang ecakeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konsleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.